Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sarang abdi Elsa Fitriani, sareng rerencangan abdi Triratna Agliani dina acara Travel News. antara SMK yang Kuningan nuju ngayakeun kagiatan diklat atanapi pelatihan kepramukaan. Kagiatan ieu rutin dilaksanakan unggal tahun. Kagiatan tina ieu pelatihan teh tujuanna ningkatkeun kamandirian siswa. Kagiatan ieu teh dilaksanakeun di Desa Cisantana kaping 13 Mei dugi ka 15 Mei 2016. Persiapan diklat tahun ayeuna. Persiapan diklat tahun ayeuna alhamdulillah tos rek sadaya. Ayeuna barudak tos arangkeun deui ka Desa Cisantana bari mapah. Tadi angkatna tabu 7:30-an. Persiapanna lebih di 2 mingguan. Barudak tos katingali rada tiasa dina persiapan tina ngadamel proposal. Survei karena tempatnya ngadamel jalur kanggo DJS, kanggo DJM-na sareng ngadamel PDL. Masih kena di SMK Yamsik, SMK yang Kuningan akhir-akhir ieu seueur kagiatan ti ekstrakurikuler. Salah sahijina marching band atawa nu dikenal Yamada. Yamada atanapi Yamsik Marching Band Senada nuju latihan kangge partisipasi di SMP 2 Garawangi anu dilaksanakan kaping 24 Mei 2016. Kan ayeuna berarti nuju latihan. Latihan itu kangge naon? Kangge persiapan lomba futsal tingkat SD nu dilaksanakeun ku SMP 2 Garawangi. Bade dilaksanakeunna dinten naon? Dilaksanakeunna dinten Salasa kaping 24 Mei 2016. Persiapanna kumaha be pas salama ieu? Persiapanna kahiji manawi siap-siap untuk lagu-lagu anu tos aya dipersiapkeun deui. Anu kadua persiapan kangge ongkos dan sebagainya. Anu katilu persiapan laguna dimantapkeun deui. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami. Mana carangkeun? Iya cara Ieu make ieu. oh presket. Ih, nya anu lihanan. Aya kejadian di Desa Kadu Agung. Murang kali anu umurna 11 tahun kabawa palit ku caah. Asalna budak eta teh nuju aramang di walungan. Aya rerencangan anu bade ngalaporkeun langsung di tempat kejadian. Pemirsa sadayana, abdi di dieu Putri Nurhani bade ngalaporkeun kejadian nu aya di Desa Kadung Agung. Sapertos para saksi saona mah aya bocah anu palit di hulu sungai, katimuna di aya di pinggir jembatan. Kumaha kejadianna ieu peristiwa teh? Saur warga nu aya mah saurna teh si bocah ieu teh nuju ambang di hulu sungai sareng rerencanganna. Terus si bocah ieu teh saurna mah keur sore, soalnya kan hujan ageng nah si bocah ieu teh ambang. Jadi ka palit ge. Salah kunaon? Salah kunaon? Carangkeun Ya make ieu. oh presket. Ih jangan Rangkeun. Datang. Ih celaka. Datang. Ih celaka.